Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd. Di payun sing beuring yang mungkin dihapunten da nemehan ya payunan biasa nama payunan HP anu nonton teh mun 1000 teh aya jentulna ari ayeuna geus asa kumaha grogi gitu kalau wargi sadayana. Ayeuna mah ngadongeng pangintennya pada kenalkeun diri imah hikmah tina haul ya. Masya Allah simkuring kapungkur aya karena 3 tahunan kapungkur dina kayaan balung dina ekonomi kahirupan teh ya. Di Cimahi linggih teh di payung mah katabi berjung rawat sepuh teu damang di rumah sakit 7 tahun. Aya nu ngajak ka bumi teh ayo urang ziarah ka mana ka Cianjur terang bicana ka mana nama gitu ya pek ka dieu ziarah teh ka kersana api ka Buya gitu. Nah eta mah teu lami ti harita yo terang we biasa ngadongeng gitu berkah ziarah ka dieu masalah kumargi kitu panginten sanaos teu kantos ngaos di Darul Rahmah simkuring hoyong diangkeun murid gitu. Tuh Kakang Haji ya kuaan kusadayana gitu. Hoyong diangkeun kula wargi Darul Rahman Cilaku. Kumargi kaberkahan sauwihna ziarah di dieu. Ngadak-ngadak biasa neureuleung ngadongeng debikeun ka kaceluk ka awung-awung ka koncara ka jana pria cek paribasa namanya angkat ka Garut pada hayang dipoto angkat ka Banten kitu kene ya. Nah itu asa jadi kieu gitu. Nah eta teh salah sawios berkah dina ziarah salah sawiosna nya ka kersana api anu ayeuna dihaulkeun. Masya Allah katampi bisa karaos pisan keberkahan urang nyumpingan ngadoakeun jalmi-jalmi soleh para alim ulama. Nah ayat ya ma'syarul jinni wal insi inistadhatum an tanfudu min aqtari samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hei jamaah jin jeung manusia, lamun anjeun sanggup nembus penjuru langit jeung bumi sok tembus